harideng, awak aing hidung. Panas lah gandeng, aing sia hidung. Enggak sia cicing, aing kereng santai-santai yo. Harideng, awak aing hidung. Kapoe, papanasan bae. Ih, Con, gila aing mau ngorok. Gandeng ngomong bae ta, dek mah tak ngorok ta. Gila aing mah. Ngorok segede kontainer. Kontainer gede korong aing. Lah dot geus ulah ngabas korong bae. Asia jeung mamitian bae cak aing mah. Atuh sia jing, emosi bae ke bawaana. Ati biasa be padahal mah. Atuh gila lah aing, main tempelkeun bae ka aing. Geus lah, udah dibahas. Ieu dot. Eta biskuit lah. Ih dot ieu mah. Sok kurut beureut ka aingkeun dot. Eta urut ngegel aing doang, Con. Atuh dulu ngegelan tuh acak-acakan dong main kerambol. Aju kumaha eta? Naonna? Cewek abe orang deket. Kumaha carana? Bahasa ieu, Con. Bahasa. Urut aing. Gila aing mah. Blanket di urut sia. Urut pinus eta. Iya. Iya, tadi. Ih. Dia akan bae di eta ku aing. Aing geus lah. Baringong geus sia jing. Harideng, awak aing hidung. Kapoe. Gas pan. Suara sia ngeunangan ge henteu, suara sia kana bangkong bancet ge. Geus sia cicing bae, teh nya aing keur bahagia jing cia mah. Lah, Con, sia mah baring bae ieu jelemana. Gandeng lah dot yang bae. Pilih geudinya aing panas di dieu, kapoe aing di lokasi nih gitu. Ayolah. Kamana? Bangku angkat. Oh gitu. Marah bae jing teh mah. Tuh, blow on mah hese, Pak. Itu salah, Blow on eta deui. maliknya salah. Oh gitu. Ini dong. Salah sem. Ih, tangkal Ambon. Iya karak dot. Aduh, janda melewat mantap udah. Pan. Aing yang jajan tapi teu boga duit. Geus sia cicing, aing gak jajan tapi teu boga duit. Ih, sia areta bahagia tapi teu boga duit. Aing mah tanpa duit ge bahagia aing mah. Bisa bae sia jubur seeng. Bisa bae, siapa teu tau ge. Dot. Non sisia kegemberan bae di hareup beungeut ge. Itu cewek kemarin teh kumanya be urang deket kayaknya enak gitu tah. Aing deket. Heeh. Si Repan anu deket mah jeung manehna. Jangan tah si Repana. Hayu, sogok pe pake karanginangnya. Ranginang. Oh. Urut ngariung. Oh eta. Ayo peangan. Dan kemana? Kemana be? Tapi mampir lang kayak majandanya. Ayo guys. Sudah lain mana Ijon? Itu buka sendal gitu. Oh iya. Hei, aku iya lawang bisa cak aing mah. Gitu. Nih. Itu mana? Iya. Oke ya gitu. Oh. Cek aing ngoncat. Aing dot. Kamana ieu si Robert aing teu nempo-nempo. Ih kajen dik bagus lah. Kena aing lamun aya nyana mah ditagihan duit baju bae. Tapi aing di kos jam edan sorangan we. Coba lah yang anu ngeunangan dah. Dot, ngomong-ngomong si Evan di mananya? Masa di tanggal lahir deui nya? Dot. Ih, ari si Ben dot ka mana ieu? Ngalunjak. Ih,
Iya sendal anyar ko anyar nah masih copok keneh bae. Hari iya si Benot, ayo di itu ngarong bae dong Bang Bara. Sendal aing copok. Terus kalian diganti pakai ron, kalian ke kedebong ke. Orang yang kira tidak perlu main mereka. Iya, aja Dot, nah telepon kemana? Kira-kira manehna di mananya? Arisia Dot, paling nanya kasih ya, kurang sebaik nanya kain. Aing gitu nyaho pugu. Aja ini kemana? Aing di setangan deh lah. Jadi kena tuh. Ji, pani maka saraya amat, udah masuk potong-potong acan. Di bela ngenahan ya rahayu. Kung si jajas lewat, mau kan roti, mau kan cai, suka be mau kan hatan aja ngai. Kebiasaan Sirepan ngising bae. Ngising nangil, ang tinggalkan deui bae sorangan. Dot, daripada orang yang Sirepan, ini aja yuk. Ulah gitu con. Kami harus berjuang. Cenah si hayang deket jeung cewek eta. Tapi di aing nomor hiji. Janda Dot, sama cewek eta mah utama. Ay siap boros aing mah. Atuh. Janda ongko manehna aya ongko. Kajin Dot, 2 abek, mungkin paling gampang soal maraban mah. Emang manehna dua-duana hendak di paraban genjer ku sia. Enggak, mus kawin mah gampang, tidak baik. Saya mah masing-masing baik. Aja sudah siap gitu be. Woi. Naon sia wae bae. Woi. Kumaha cewek kamari teh ya? Pokoknya canaya kepastian. Siapa duit enggus? Atuh kumaha jeung gua kepastian mangkaing na ge puyeng. Sama apa senja lemah beta mah. Atuh tenang bisi sia. Urusan cewek mah ulang ngomong bae lieur ka aing geus baturan heulan di dieu baturan aing heulan. Lain gitu aing mah duit mah geus di DP-an teh heula. Apa kurang duitna apa kumaha? Harus sabar sia nek nambah dia mah duitna ka aing da diprosesna cepet. Sia mah duit dibae. Emang berat duit gitu lamun cepet. Geus cepet be cepet. Aja ning. Tapi cepet sih benernya. cepet jasa, manteu ieu mah. Tenang, duit mah mau kekurangan nih aing mah. Cepet doang. Oh, cepet bae. Tapi bener sih nya. Oh, bener. Ya. Tah. Oh itu berangkat sih kira salah punya itu. Kieu jing, karak cepet ieu mah. Bener tapi kagak wae naji. Oh, yang Itu dong Dot. Hei. Tuh. Oh, itu budak kata. Mana ini meleti awan nang bulan. Woi. Goblok sih. Kagetan bae da beungeut ge cek aing mah. Aing mah getan manehna? Aing ngagetan sia. Oh, geus, marah bae cek aing mah. Ari Sirepan ka mana? Naon sia Dot, nyangan Sirepan. Sulah loba omong ta biwir. Ka mana Sirepan? Nyong, coba yang benar coba ulang bohong. Tanya tadi ngomong nama anak ngising, tapi setengah jam mau nongol-nongol. Kak, Dot, bagus ngomong-ngomong tah. Nongol-nongol. Oh, gitu. Lapar be sia. Kadang nama mana ulina tente jajas yo. Emang manehna biasana didinya bae gitu. Oh, biasa nama masuk ilu dahar be. Sialan dong, ilu dah dong dinya. Ayo tangkep yuk, Tangkep yuk. tenang Don, masalah gawe mah pelan-pelan tapi pasti gitu. Atuh bener nu pasti ji. Iya mah geus pasti jasa pokoknya mah. Lain aing geus keluar duit gede masalahna. Kumaha carana pokoknya mah eta nyanina kudu daek ka aing. Oh, enggak kan semua juga butuh proses. Harus proseskeun pokoknya mah aing mah terima beres bae. Geus sia menyantai be. Ayo, Ayo, siap. kabar be teh aing. Bener sih nya. Bener. Awas. Oh, enggak. Bang,
Cibuk, lemes amat pakai minyak lantak itu. Lah ini mah pakai kita mede. Beueur, Buk. Beda, baiklah nyadat. Woi, sini ka mana? Lalagan bae deui. Mantap ya. Mang, kata berabit, Mang. Gope. Arun make lontong beraha. 200. Di kumaha eta? Kumaha kurang lah. Ini rokok rasa sate. Oh, geus Mang lah. Nanya doang ieu urang mah. Beli moal. Wah, ben aku bro. Oi. Datang sia wai bae. Di puang marah ya. Itu dong marah. Parahnya sang. Parahnya. Mun aing mah, amekeun mah geus urang mah. Yang penting masih yang seademnya menang duit. Ademnya saya. Kasih anjing. Ya halis be, udah ke situ dong kipas angin. Tah banget sia rombe. Pas cucur sia. Iya. Tas ngarium mah nyaho bae. Oh iya beungeun teh dong kipas angin. Sia tuh main rombongan tas tawuran gitu ya. Minta tas pengajian. Bisa bae sia mah aing nanya serius. Udah aing tanya dong ka dia, nu serepan teu. Enten heula anjing tadi. Ternyata si Repan ke mana nya? Emang saya nang repan. Woi, penting ieu mah. Iya, bisa sih. Naon sih saya bener. Nih, gimana kelewatan? Neng, tas di mana? Tas di warung. Oh, kirain dari mata turun ke hati. Dari jam berapa, Neng? Dari jam 12. Apa perbedaannya kamu sama jam 12? Gak tahu. Kalau jam 12 kesiangan, kalau kamu kesayangan. Aduh. Neng, emang jam 12 malam apa siang? Siang. Siang juga sayang. Neng, kenapa nggak jam 1 aja? Kenapa emang? Iya, kamu satu di hati aku. Ih, kalian kayak ayam. Kok Kok ayam? Iya, jago bikin baper. Don.